Assalamualaikum. Sampurasun. Alhamdulillah dina danget ayeuna urang tiasa patepang deui dina acara dongeng samemeh sare. Para mitra sadaya, judul anu kapihatur carita anu bakal disangakeun nyaeta sakadang peucang sareng sakadang tengek. Abah, oo jeung si Utun ayeuna tos siap kanggo ngadugikeun dongeng. Tun, ka dieu Tun. Ka mana si Utun teh? Boro cek Abah teh, Tun. Geus siap, tapi geuning kalah ka mana? Tun. Iya bah, anya naon bah? Ka dieu Tun. Dia urang ngadongeng deui. Iya Utun mah bah di dieu bobona. Di dia jeung Abah ya. Mangga bah, ke bah. Iya bah. Iya Utun. Nya sok ka dieu Tun. Ngadongeng naon deui bah ayeuna? Ayeuna teh urang ngadongeng ieu Tun. Sakadang peucang jeung sakadang tengek. Naon aya tengek teh bah? Tengek teh eta geuning nu jiga tutut leutik di sawah nu kitu teh tengek ngaranna. Oh. Utun mah teh acan terang bah. Nya ke ulin ka sawah ku Abah ditempokeun nya ngemeh hafal. Nuhun bah. Kumaha kitu bah cariosna eta dongeng teh? Nya sok kada atuh dengekeun. Dina hiji waktu sakadang peucang manehna teh hayang nginum. Nya manehna teh lumpat ka sawah. Di sawah teh aya nu disada. Gek. Sakadang peucang teh ngarti naon ari gek teh nitah diuk meunang. Nah, cenah bet nitah diuk gitu. Efek teh diuk we sakadang peucang teh. Manehna nyarita, aya naon anjeun nitah diuk ka kaula? Sakadang tengek ngajawab, geuning sakadang peucang anjeun teh hayang nginum sok we nya cai loba. Manehna nyampeurkeun sakadang tengek kajauhan tapi lila pisan gitu. Sakadang peucang yang serikeun ka sakadang tengek. Nah maneh mah geuning Maneh mah geuningan leumpang teh kitu sakadang
sangaran maneh teh? Tengek kaula mah. Nah lempang menilai gitu. Nah anjeun make ngahina ka kaula. Tingali atuh kaula sakadang tengek cek sakadang peucang ari lumpat. Tuh tingali yang manehna teh sakadang peucang teh ngaluncatan sawah. Da puguh manehna mah atuh tarik luncatna tuh tingali atuh. Pokona mah dina nada-nada nama sakadang peucang teh ngaledek, nganggap enteng, nganggap sepi, nganggap remeh ka sakadang tengek teh. Cek sakadang tengek. Oh. Tong anjeun tong rasa maneh tarik lumpat, luncat jauh. Anjeun ulah ngarasa sombong, ulah gede hulu, ulah adigung. Ai kaula teh pansarua jeung anjeun makhlukna Gusti Allah. Anu teu kudu dianggap remeh, teu kudu dihina. Ulah sok ngahina ka papada makhluk. Itu cek sakadang tengek ka sakadang peucang. Lain ku kitu sakadang tengek cek sakadang peucang. Atuh nyobaan we atuh luncat untuk kawas kaula. Ulah halarese kitu. Cek sakadang peucang. Oh lamun kitu mah atuh buktikeun we sakadang peucang. Lamun teh mah anjeun nganggap remeh ka kaula. Coba atuh hiji waktu mah urang balap. Atuh sakadang peucang barang ngadenge panangtangna sakadang tengek kitu teh manehna seuri nikalah nyeng serikeun. Manya anjeun lempang nyampeurkeun ka kaula ge ngarayap kitu make jeung ngajak balap. Mikir atuh. Cek sakadang peucang tambah ngahina wae, nganggap sepi, ngaledek. Mikir atuh anjeun teh sakadang tengek. Sedengkeun kaula mah pan anjeun ge nyaho sakali luncat sawah kaluncatan. Maneh mah meureunan atuh anjeun mah hayang ngaliwatan sawah. Wah ngarayapna oge sabaraha menit, sabaraha jam. Oh cek jawab sakadang tengek gitu. Coba we atuh dina waktuna buktikeun sakadang peucang. Lamun anjeun bener-bener sombong, nganggap remeh, nganggap enteng, ngahina ka papada makhluk. Gitu cek sakadang tengek jawabna ka sakadang peucang. Mah sakadang peucang atuh hari kitu ditangtang ku sakadang tengek teh. Oh gitu sakadang tengek. Nya sok atuh iraha urang ngamimitian urang balap. Di mana mimitina? Tong di dagoan tong lila ayeuna mah keun we tempoan we kaula sapeuting isuk urang mulai urang ngamimitian balap ti dieu mimitina nepi ka itu ka lamping nu tongoh ka kotakan nu tongoh pokona mah sacapena maneh we sapecapena anjeun sakadang peucang.
Naon? Cek sakadang peucang. Sacapena kaula. Kaula mah moal capek. Paling ge maneh anjeun anu bakal capek mah. Sabab naon? Kaula ngaluncatan main sagaleng. Maneh bakal lila. Kaula mah geus ngadagoan di galeng nu belah ditu. Cek sakadang peucang ka sakadang tengek kitu. Manehna ngarasa sombong, ngarasa gede hulu, gede sirah, asa aing pangpinterna, asa aing pangcangkerna. Nya keun bae atuh sok, keun bae najan kaula dihina dianggap remeh ku anjeun oge tunggu we dina waktuna. Cek sakadang tengek, cek sakadang peucang. Nya atuh siap sok ayeuna mah urang papisahan heula we atuh isuk urang papanggih wayah kieu deui di dieu. Nya sok kitu caritana. Nya papisah deui sakadang peucang jeung sakadang tengek teh. Sakadang peucang balik deui ka gunung. Sakadang tengek mah harita sibuk mimiti sibuk. Sakadang tengek oge ngalawanan sakadang peucang. Peucang teh manehanana cerdik, pinter. Tapi kusabab manehanana nganggap sepi ka batur, ngahina ka batur, ngarasa sombong. Jadi kapinteran jeung kacerdikanana ngadadak leungit. Ai sakadang tengek manehanana teu eleh cerdik, teu eleh pinter. Di harita manehanana siap nepungan manggihan babaturanana mere beja atawa cek bahasa legeg teh mah mere manehana ngirim-ngirimkeun, manehana mere informasi ka batur-baturna, ngahubungan pabeja-beja, minta bantu yen isuk manehna erek balap ujung sakadang peucang. Kumaha ngamere bejana teh? Tah maneh anjeun batur-batur isuk kudu siap ngadagoan di setiap kotakan. Ngan kusabab lamun sakadang peucang ngageroan nanyakeun sakadang tengek, jawab ku maraneh ku aranjeun teh gek gitu. Siap sakadang tengek, cek sakadang tengek kamehanana siap geus rapat atuh sakadang tengek teh lamun cek pibasaeun ayeuna teh mah geus naon kitu, geus ngahiji bersatu. Matak di dinya aya istilah bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Matak sakumaha teuing ngalawananana anu pinter, anu cerdik, tapi anu cerdik jeung anu pinter eta sombong, manehanana ngarasa pinter, ngarasa gagah. Contoh seperti sakadang peucang. Ayeuna sakadang tengek jalema naon lain jalema makhluk anu leutik, leumpangna oge ngarayap kusabab ngahiji bersatu jadi nimbulkeun kekuatan. Atuh kacatur ayeuna teu kacaturkeun waktuna, teu kacaritakeun jamna.
geus nepi weh ka poe anu ditangtukeun perjanjian sakadang pecang jeung sakadang tengek. Hayita sakadang pecang geus nepi kana galang deui, sakadang tengek oge geus ngadagoan. Sakadang tengek, gek, nah, cek sakadang tengek ngajawab. Geus siap? Siap sakadang pecang. Sok atuh. Urang siap mimitian. Cek sakadang pecang. Siap lah. Kumaha tandana atuh sakadang tengek, cek sakadang pecang. Lamun cara eukeul nangtukeun maneh geus di mana gitu. Oh gampang. Geroan we ku anjeun. Sakadang pecang, cek sakadang tengek. Kumaha tuh tandana? Geroan we sakadang tengek gitu. Cek anjeun teh. Ge, kaula bakal ngajawab. Gek. Nya atuh hari kitu mah siap. Sok atuh urang bilang. 1, 2, 3. Siap hari teh. Celeng sakadang pecang ngaluncatan galang. Terus deui. Barang geus galang ka sabaraha hiji ngageroan sakadang tengek. Sakadang tengek ngajawab, "Gek." Geus aya di hareupeunana. Tuluy. Geus jauh deui sakadang tengek. "Gek." Nah kitu sakadang tengek ngajawabna. Tuluy terus kitu jeung kitu we. Nepi ka geus jauh ngageroan deui sakadang pecang teh. Sakadang tengek, gek. Ternyata sakadang tengek tetep aya di hareupeunana nemalanana. Terus geus jauh, geus ngarasa capek sakadang pecang. Geus lelah, cek bahasa legegna mah lelah, geus capek. Geus beak. Geus beak tanagana tuluy. Sakadang tengek, gek. Terus geus aya di hareup. Sakadang tengek tarik pisan lompatna. Cek sakadang pecang dina pikirna, dina hatena nyarita. Barang geus terus jauh manehna kawalahan nepi ka namru manehna digaleng. Sakadang tengek, gek, geus dihareup, terus dihareup kitu, dihareupeunana. Akhirna mah atuh kumaha sakadang pecang harita. Manehanana ngarasa taluk, ngarasa eleh harita. Aduh, cek sakadang pecang teh. Taluk sakadang tengek kaula, ternyata anjeun leuwih tarik tinimbang kaula leumpangna, lompatna. Cek sakadang tengek ngajawab, kumaha atuh hayeuna sakadang pecang? Ah geus kaula taluk ayeuna mah. Tuh geningan gitu para mitra, geningan akhirna teh ari anu sombong, anu ngarasa pinter, ngarasa manehanana asa aing pangpinterna jeung panggagahna teh kusabab ngarasa nganggap sepi kanu leutik jeung kanu bodoh teh, akhirna mah taluk. Ai sakadang tengek mah kusabab ngahiji ngagabung ngarumasakeun manehanana mah makhluk anu paling bodoh, leumpang oge ngarayap. Kusabab ngahiji jadi bisa ngelehkeun anu pinter, anu gagah. Tah kitu para mitra. Oh, berarti eleh bah. Tengek ku sakadang pecang. Nya tun eleh. Nah, nyabahnya bisa eleh gitu. Sabab naon? Ai sakadang pecang mah manehna hirupna sombong. Ngarasa gede. Naon kitu gede hulu, ngarasa aing pangpinterna, ngarasa aing panggagahna, jadi nganggap enteng ka batur kanu bodoh.
jadi eleh kudu bodo sabab katutup kapinteranana jeung kagagahanana. Ayeuna bodo mah manehana ngarumasakeun bodo jadi ngagabung ngahiji jadi nimbulkeun kekuatan jadi kuat. Jadi we eleh anu pintar teh kudu bodo tun. Gitu bah. Nya matak utun. Hati-hati nyatunya lamun geus jadi lamun kabeneran jadi jelema pinter utun ulah nganggap bodoh kanu bodoh. Lamun naon kitu utun kabenaran jadi jelema anu kuat ulah nganggap lemah kanu jelema anu lemah gitu tun. Nya banyak doakeun we atunya utun. Nya doakeun ku Abah. Jeung urang teh tun urang mah jadi jelema bodoh. Urang teh kudu ngarumasakeun bodoh mah gitu. Jadi lamun urang ngahiji mah urang aya paribasa anu tadi teh ya bercerai kita runtuh bersatu kita teguh. Urang teh kudu ngahiji gitu. Ulah patojanya keun we misalkeun anak berbeda pendapat mah beda pamanggih mah eta mah geus biasa gitu tun. Ayeuna urang balik deui we tun nganu tadi teh ya kana dongeng. Nya bah sok atuh. Ku sabab geus ayeuna mah geus ngarumasakeun eleh taluk atuh manehna teh meta dihampura we hampura cenah. Kaula tengek cek sakadang peucang teh. Kaula memang bener geus ngahina anjeun anu bodoh anu lemah minta dihampura we. Kumaha cek sakadang tengek nya ku kaula dihampura anjeun ngan ulah sakali-kali deui anjeun saperti kitu. Tongka kaula ungkul ka batur oge ulah kitu. Ulah nganggap ulah ngahina sabab sarua makhlukna Gusti Allah gitu cek sakadang tengek teh. Nya hampura we memang kaula teh satadi nama gitu. Meureunnan ieu teh akibat ku kasombongan kaula jadi kaula teh labuh ku laku gitu. Lagragna ku lampah. Jadi kaula teh ngarumasakeun ayeuna mah geus taluk eleh geus urang papisah deui ayeuna mah atunya sok anjeun hirup di tempat anjeun deui cek sakadang peucang. Atuh kaula rek balik deui ka gunung. Nya atuh cek sakadang tengek sakadang peucang nya jiga tunggal atuh ayeuna mah. Urang doakeun we urang sing pada salamet kitu. Nya atuh ayo atuh sakadang tengek nya atuh sok harita teh maneh sakadang peucang teh mending ngalenghoy lumpat manehna teh lumpat tuluy lain lumpat ngalenghoy mah leumpang. Ku sabab manehna teh hayang tereh tina gawe teh luncat. Itu teh luncatna teh pas di ihanapna teh aya saung si Aki. Saung sawah si Aki. Luncat abus maneh teh luncatna teh ka ieu kana kentengna langsung kana parana teh totos parantos we. Sakitu dongengna tun ieu namanya sakitu heula we. Oh tamat bah. Oh tamat dah ieu mah da geus parana ge geus si ieu na ge sakadang peucangna ge luncat ka parana totos parantos we. Nya sakitu para mitra
dongeng teh ayeuna mah da ku sabab para geus totos parantos we eng ing eng. Assalamualaikum.